Ate cinta pada neng teh pokona malah. Ah, yang bener. Bener neng ama cinta pisan ka neng teh. Wah, pokona mah. Tuh itu pokona mah ieu teh kebon teh nu aa kabeh ge neng. Pokona mah engke mah geus ieu mah. Milik kita berdua we neng. Terus yang lain ngontrak gitu? Hah? Yang lain kontrak. Coba bahaya nih emang yang di mau bener. Alah, inilah. Ayo sorak mukur. Ngobrol ya, cek. Astagfirullahaladzim, mana cul? Alah, kenaon ya di dia dua-duaan aya komandan bro. Tinggal naon? Aduh, bawa terus aing. Iya nak aing manon kantor polisi dibawa ke dia gitu aku. Ngeleangan pukatung itu. Eueuh si gacul lah euy ka aing deket tadi awe geulis. Neng, ini anu gini jeung awe yuk. Ieu bogohana mane? Sip, komandan Bobrok. Naon sih? Ini anu gini jeung pugu-pugu ama boga seragam boga gaji sok daripada si gacu. Duh, aing itu awewe kelas misi komandan brok direbut. Ongkoh. Itu Pak Kadus tuh aya keur ngawur lauk. Paling bejakeun Pak Kadus. Gak ide pokoknya mah. Pak. Nah, Itu komandan brok tuh keur bobogohan di tonggo tuh. bobohan. Heeh. Wah, harus si Bobrok. Ayo sambut. Cang serang Pak lah. Cuman tuh Pak tuh. Komandan brok bobogohan tuh. Cari kanu aing. Carekan Pak tuman. Ya, komandan Bobrok, kenaon di dia? Pak Kadus itu ya abi mas bernama dari teh kagerebek si gacu ya jangan. Da si gacu lah kalah kabur Pak Kadus kumaha tuh ya urang geresep ya geulis jangan. Bobrok si gacul, cek si gacul cenah maneh nu bobogohan. Maneh bobogohan lah. Nah, si gacul di mitnah ka aing. Geus kieu nya ame selesai ya permasalahan cong tanya aweuna. Ari Neng nu leresna ieu nuju bobogohan jeung saha? Chandra. Chandra. Aneh. Siapa teu bener ka teh geus tah. Dasar komandan Bobrok. Pak pecat Kumaha gitu mah? Tuh, Neng punya pacar seperti cemerlang. Komandan bobrok jadi we Kak digiringkeun ku Pak Kadus ka ditu. Ate ya atuh Neng. Oh iya, semoga duit nyambulan. Kemana aja nanti duitnya? Jika si komandan Bobrok tuh jeung si bos Gaper. Aing boga Edi yang ayo aing ketea. Beneran yang si Neng, ayo tos. Tuh di situ aya si Chandra, komandan Bobrok jeung bos Gaper, urang gawean. Yuk. Harewas Victor. Yang betul. Terus. Oh ya, siap. Hei, budak. Terlalu eta. Ya, sampai Pak Kadus lah jeung obos ya keur ngobrol biasa. Ngopi, udud. Oh, juga embe jualan. Urusan pegawaian. Yuk, oi. Tuh, di situ aya si Neng tulis. Nah, contohan erek. Tanggal lain. Heeh. Waduh bener. Contohan erek. Aing mah dar sok. Wani Naon kan udah pertaruhkan ieu. Saha anu menangkeun si Neng eta menangkeun duit 100 ribuan erek Mas. Dar lah sok sing sejutaan ieu. Geus gede-gede ting sejutaan bisi eleh engke hanjakal. Teu apaleun Pak Kadus ye. Diraha Baik lah kumaha Pak Kadus itu 100 ribuan yang sabaraha ge dar. 100 ribuan sok diamankan Sok di Pak Kadus lah lae. deal 100 dah. Ayo nah, 100 mah sok diamankan. Sok ayeuna ieu hompimpa hek saheula. Sok. Oh, kurang muncul lagi. Hompimpa alaikum gambreng. Heula euy. Heula. Sok jig heula. Ayeuna si bos Gaper heula mimiti sang tempokeun ngan samemena nu kadua. Saha heula? Sok lah. Set. Nah, urang meunang Pak Kadus. Sokeun ke Pak Kadus mah terakhir tenang. Siap atuh lah kita. Ayo can lempo. Nah, yuk. Hai Neng cantik. Boleh duduk di sini. Yang kenal. Kayak panggil. Kenalan. Namanya Abdi, Gali.
Cil, gagal aing. Anjir, gagal. Bisa si bos mah Pak Kadus. Komandan bobrok ya. Aku udah awet coba ge buka bisa. Ya tinggal komandan bobrok. Lah. Awewe serangan ada merenah di kasih. Neng. Kiring tariknya sekedapnya. Aduh ya, jika nama Rangdanya itu nya. Naon? Kurang pantarawan? Oh aku maaf udah sama Rangda wae. Amun galak kitu neng mah Gusti teuing ya Allah Robi teuing aing mah ini juga aing mah geus teu jadi lah aing kitu mah. Gusti. Jangan bisa. Ayeuna pake murangeun ieu. Geus atuh bikin duit maka urang Oh bisa gitu kudu bola eta peluang. Geus urang ayeuna buktikeun ya tempokeun ya. Bener. Ini teh bete ya Neng. Iya. Kita jalan-jalan yuk. Hai. Angkat gas. Hai. Neng di gawean. Ya bagian Neng. Ini parahnya. Jing, ayo geus kieu. Maaf tuh. Nah, Pak Kadus boga ilmu pelat naon teuing ya, pika bisa benang kitu awewe. Anjing, ieu mah bodoh aing mah jeung Aing curiga. no. Ilmunya heeh. Bos, mau kemana? Mampir dulu sini nih. Pak. Duh, kebeneran Pak ya, aya peryogi ninggal warung abi teh. Peryogi naon, Bos? Sok ka dieu enggal ya. Masalah solusi mah aya tenang di Pak Kadus, motret sok ka dieu kalisela. Deh, padu bae dieu. Kudu kumaha tuh, Pak? Salim Pak Kadus mah. Wah, apa kabarna? Alhamdulillah. Kumaha manawi aya peryogi naon? Duh, Pak ieu teh keur raripuh abi teh, Pak. Raripuh usaha di kota bangkrut Pak itu mah zaman penggusuran ning Digusur. nya gubernur teh geus merapihkan lah si jalan-jalan teh geus dilarang ayeuna jualan Pak. Terus kumaha ayeuna? Ya abi teh hoyong lah mending usaha di lembur kumpul jeung keluarga salit-salit geuning ya teh aya modal salit mah. Ya ningali warung ye asa rada enakeun posisina Pak euy. Oh, gampang eta mah. Ya nu saha ya Pak? Duiten ya. Kontrakan mah anu saya. Wis. Gaya Bapak geus jadi kadus juragan kontrakan Pak ayeuna mah Pak. Meureun atuh saha teh ya. Iku mah Pak ya hargina sugan cocok lah. Hargina keur jeung babaturan mah gampang. Sok nya ka batur mah biasana ieu teh sok 300 nya. Ya. Karena di ka babaturan mah sok lah 400. Ade Atuh eta mungkin mau Pak. Cambru. sok atuh wanina sabaraha? 120 lah. Sok. Ayo Deal nya. deal. Mangko Iya 450. siap nuhunnya. Abdi bade teras da malami. Ya. Sok we tak kuncina ngagantel didinya. Ya siap dulunya Pak. Ya. Aduh, alhamdulillah menang oge tempat usaha we. Pilihan lah. Jaga rek muka kontrakan orang. Jang. Dia jang. Kumaha, Pak? Sama kontrakan orang. Iya kontrakan Bapak. Cabi mah tadi tos bayar sabulanan ke Pak Kadus. Terus abi kumaha tuh Pak? Masa bodoh teuing. Enggak sugan aing geus benar jadi kadus teh. Aing masih kene edan. Goblok ya mah. Halo guys, rekan-rekan Pak Kadus Motret. Buat kalian yang pengen usaha dan butuh tempat buat ngontrak, ada di Bank Rumasan, Dong Bejog, RT 4 RW 8. Bisa menghubungi Pak Ehu Ciroas. Nah, makasih.